misah we bisi kepengen si Ibro mah mal coba kerupuk Mang Kosim rasanya seperti menjadi super oyat. Lihat itu bisa digegel imah ha. Ngajakan relasi buruk Halo buruk. Jantan lin support ya teh. Nya ieu antosan di sekolah. Nya tuh, sayang ieu. Hah, kredit. Oh, itu bukan duit. Naon kredit urang mah pokodir kudu si Bro. Oh, Pak Kodir, banget nah tuh udah sarua. Meureun indung urang sarua meuli cetakanana. Ada ke mana Pak Kodir atuh? Ieu teh biasa rek ka sakola rusuh yang ngasih teh jam 7 ayo Ayo. Mereka terus teuing Pak Kodir teh. Tawarek jam 7 ayeuna teh. Jam 7 merenya. Wow. Ibro. Aduh jadi sekosim dasar ha. Kada luar sai mah. Ibro, hei. Udah sekolah jam 7. Tunggu kene bah. Geus kongkorong main oge teh ha. Gowa teh udang Udang. Jangan sabar akit baeuna. Geus jam 7. Pak Kodir ge geus init. Oh, Kodir? Heeh. Tugas kumaha? Ya duh kata apal. Itu kan Jung tanya kepala maneh. Bah kumaha bae kerjakan tugas bah. Tenang. Dicarikan si Pak Kodir nya enggak lah si Pukul mah tingkah. Tenang. Urusan budak mulai urusan kolot. Jung uruskeun sorangan. Si Aceh itu nanyakeun tugas geus kitu juga. Abah heula sare mah. Bae temani bah. Bojigong. Bah. Assalamualaikum bah. Sekolah. Aduh, bosan kieu. Jalan-jalan dah, ulin. Ceng. Ngombro. Nah, gancang salina baju bebas. Da ini mah poe Minggu. Sakola aja Senin. Heunya? Di pohonya. Saminggu tuh udah wae kapan? Libur hari Senin nasional. Libur hari Selasa nasional tapi ka Minggu. Jadi soko Tugas aja baca ceng yuk. siknya urang teh acan. Pak Kodir geus ka sakola. Heunya kumaha tuh teh? Nanti baju lah, Jung. Heuh atuh tunganya. Banyak ke tugas ningali, ceng. Wah, iya duh. Si Pak Kodir geus ka sakola. Bro. Tugas acan tamat. Ayeuna teh poe Minggu lin. Senin. Heunya, weh. Oh. Aduh, kumaha ieu duh. Tugas acan. Mana si Aceng bilang baju teh. Waduh, ceng. Tugas apa? Ini urang mah acan tugas. Belah kewe di rumah. Coba Iwa. buat geus. Erik ngeplog mumpung isukeun ya. Bet, hai sakola. Apa Minggu? Senin. Minggu. Senin. Minggu. Senin. Minggu. Minggu. Senin. Tuh nya. Gajah ganti lah baju gajah. Cang. Keberangan. Sieun di kaki hong. Di mana ieu? Mana ya yang lihat teh? Coba bete. Tapi lah wae tahu nu mah. Tunggu ada karunya kapan tugas. Acan tuh pokoknya mah yakin kongnya. Gila. Ben 10 ieu mah. Gancang.
Jam 7-nya liga teh. Waduh, obet, gancong. Mana tuh, ha? Obet. Bet. Harian tuh. Bet. Ada tugas? Lain darin. Dareun. Pan aya tugas di si Pak Kodir. Bet. Tugas punya. Baiklah juga ini telah burang. Itulah, bentar. Ayo. Malak tisuk ini. Bakal menang penghasilan, gerak. Bangsa euy. Hei, urun. Buat lah goceng. Riweuh gancang. Alah, Sok ka ek dibere. Karya kena tugas. sok dieu keun mana lah. Lulusan SMP lah gua kini tahun 2000. Urang we kayak mira bro. So mana-mana. Kupen. Atau kurang di bajaan we. Ya, Semua. di bajaan we hiji dina. Tah, sok. Oh, nomor hiji. Oh, pan dia kurang becarana. Pan teh kabeh teh. Soalnya teh jawablah dengan benar. Tinggal kabeh benar pan lulus. Bijak. Apa orang ge lulus dah kumaha? Dilewarekeun. Terima kasih guru. Mana? Baca bro. Kayak gini aja angkananya. Lah emang buat lah. Astagfirullah. Cek. Ayo gajah lah balik. Kieunya nasib jadi tukang bebersih mah minggu lat runtah atuh teh pere sakali magra. Runtah mana teh. Urang teh capek stres mata stres. Bos. Ayo. Sepikinya ceng bet. Bisi mah urang datang ka hiji. Kita piraku geus jam 8. Tanyakeun ka si Mang Timun sok. Mah, Ngayon. geus bar alik tau ieu teh sakola teh. Rek naon ayeuna ka sakola? Ayeuna mah poe Minggu. Nah tadi si Pak Kodir ka sakola Mang. Kan eta mah erek sport jeung buruk. Ayeuna teh hari sport berpasangan nasional. Jadi nanti beneran poe Minggu? Heeh. Dasar siapa kijal?